sendiri para warga panjangna alam puting urang cokot singkat na baik kocap ning isukna atau isuk-isuk saraya gisnayung dari malahangah bekilobaan sabab sesepuh cigeni gedaratan para pegawai Rabu ngalongok pada hayang nyaho kana lakon dan nalajaya anu leungit teh sedangkan nalajaya harita teh encan bija ti kamarna atuh ibuna ngariwangan damal nate celayang koloyong patengah imah jeung ka dapur satapun gak diuk ditepas telila leos deui ini cilincing cat kawasayang arek nenou ibuna coba deh jeung dak teh nah mat kamalinaan teuing kieu teh geus meurang geus bejeuna hudan tuh kemah geus rabul kana mawi katana tapi opi ngamutan nalajaya ngaceng teh bejo-bejo tibra-tibra teh sarena Rasna kena ku tenung ke kurang jang cekan Cenawati belak mukakeun pantung kamar putrana barang-barang dan Cenawati mikeun kacohok mengolotot mata simeuteun kaget campur jeung heran naon sababna sabab nalajaya geus teu aya alias ulur nu aya teh kali urutna we kaya ning simut jeung bantal astagfirullahaladzim jaka manya budak bila gue habis bijut senajana onaman kapan dikonjek kene kalawan telebah mikir gancang yang puri geni kanariungan barang jauh gitu hariwus-wus ngomongkeun budak nugis teu aya di kamar deui sarta teu aya tapak-tapakna acan atuh